setahun katugang kula ngimpi ke Mekah encan setahun lah bangsa 7 bulanan mimpi ke Mekah teh jeung Haji Ben di sorangan mimpi na sorangan datang ke Mekah di arah Tanaim ka dieu terus lewat datang lain ti Madinah barang jlog memeh ka Masjidil Haram eureun tidinya ya pondok pasantren ala kulon ala urang lain gedong tina kayu biasa aya kolongan cekulat aja pondok kos kieu mah pondok di urang ieu mah saha sih beberanian amat di Mekah nyeun pondok kos kieu sateu pararantes teh di negara beunghar kaya raya aya pondok kos kieu pasti kajen kukumaha ge ieu mah urang lembur urang nanyakeun kula ieu pondok saha ieu cenah urang Banten satu Maulana Hasanuddin. Masya Allah Maulana Hasanuddin nusuk di zarahan teh heueuh ieu kuari aya atuh aya di mana kula teh eta cenah di imahna tah eta imahna kula harita gegeuraan bae hayang kapanggih langsung salam disambut dijawab salamna aya can keur ngobrol jeung urang Arab urang Arab nama make jubah ari Syekh Maulana Hasanuddin nama make samping make baju coklat kolot bentukna sapari kerajaan Jastong Banten lah bos gitu akhirnya tuh kula sasalaman nah tuh diuk ngobrol iya orang Maulana Hasanuddin Masya Allah tuh hebah dina pangimpian ditanya gunyana biasa jawab tanya jawab kula kagum aya pondok pesantren di Mekah model kos kieu kula nanyakeun caina hei caina ieu ti mana oh ieu diajak ku jana ka tukang Masya Allah empangnya leganya herang caina tidinya tuh kula mandi terus wudu minum cik Syekh Maulana Hasanuddin aya deui anu paranti ka Banten paranti ka Bandung paranti sakuliahing ieu terutama Banten caina ieu diajak deui luhur tuh jadi tempat kos kastrol luhurna gitu tuh kastrolan gede perasaan teh tina taneuh tapi gede nah iya cenah nu jurusan ke Banten da ieu jurusan ke Bogor terus disebutan Masya Allah cakula ieu kacaian ti dieu kabeh ge cai tidinya obrol lanjut terus datanglah ke Masjidil Haram kula mah moal dicaritakeun terus na panjang terjalain ngimpi sanaon gitu lang istikharah lain teh ngimpi kos saji panika panggih jeung kuntilanak we gitu tengah haja-haja Masya Allah eta kagum jasa ya Allah ya ruka dedelekeun we ka dedelekeun Syekh Maulana Hasanuddin anu ka dedelekeun pohara terus we kabayang-bayang kabelah dieuna ngimpi deui kapanggih jeung seorang kiai ka dieu tah mah urang ka dieu dugla-degle jol abah nyaritakeun dieu pembangunan majelis ditanya ku abah teh geus balocor tencan bocor bah kula teh bisa galar ngobrol be geus tah mimpi katilu kali di tukang dieu aya maung
di luhur kenteng mau gede jasa di luhur kenteng. Ya Allah tasih mau atuh da kumaha asupna ieu ka dia aya maung di dieu belawetan. Atuh barang kula deuk asup teh jadi mau ngagopayan ka dieu ulah sieun ya. Mau ngomong. Ieu mau ngomong ieu mah beda ieu. Tapi tetep bae ngaran-ngaran maung atuh sieun. Di luhur kenteng gagupayan ka kula gitu. Aduh. Tadi ulah sieun-sieun. Aya saha tuh. Ini sok ngajagaan majelis. Maksud ngajagaan kumaha? Lamun anu nundutan ditoel. Aduh. Ente tambah-tambahan tambahan. Tambahan tuh kadijan teh. Paling dikegel berenang. Tak mau ngobrol. Masya Allah cek gula turun atuh ieu turun ulah di luar aja ngobrol na. Keula cek eta. Antara dia ngajagaan majelis luhurna kula di dieu. Ih ngajagaan mas tadi ditanya terus ayeuna turun ka handap ngobrol ke. Aya di mana? Ih ieu nu sok di dieu di zaman Abah. Kula inget ka dongeng Abah. Kabehan anak nyarahun sing hade di dia aya 2 mau ieu kabeh ti Cikadueun di zaman Abah masantren di Sekong ieu mau nutur-nutur Abah bae kuari ngajagaan di dieu keur masa hirupna besi endeu ka masjid engke aya ucing leutik herang matana coba ge deuleukeun terutama pe Jumat nah eta engke kadeuleuna ngagedean coba ge lamun kaberenehan ti leutik can orang kaberenehan ucing deui can orang ge kaberenehan can ieu mah terus terang wae Masya Allah ieu omongan Abah can kalaksanakeun geus aya ucing kula lalaunan jatuh gedean cek ai aduh teu bente dek diwirid kumaha ja eta mah hese tetapi kebelah dia pas pe Jumat kira-kira jam 10 kurang 10 lempang geus aya masih di mah kuari-kuari can kebelah dua meme naon garang demo aya ucing anakna ngeok tama poho maksudna poho ka omongan Abah nu kamari-kamari diinget-inget mah teu barang ieu poho guguli bedan bae di suku ya disempar inget teu inget sama sekali sempar pluk bae ka ditu ka sisi jalan cai sia gaganggu aing kunaon dideuleukeun gegedean ieu horenganna Masya Allah bukan ngagedean sieun ayeuna barang ngagedean besi ngerekem atuh cek urang mau ngampurannya atuh geus we kula membahasa kula we mau ngampura berarti anjeun lain mau ampura kula geus we detik deui berangkat deui tidinya berarti ieu maung Cikadueun geus sakali-kali datang da maung ku kula mun aya mah diajak ngobrol ka pondok los ka ditu dek daon atuh gegelan habek ka ditu teu kadeuleu deui tah mau warna duka delegu kula maung putih tapi aya kahau-kahaukan seperti etalah terakhir Jol Habib Lutfi ka dieu peting-peting kukuh nya nemen tadi anter ka supir-supir teu bisa katahan kula kebenaran ngariung ka Cilongok Ganduk tungguan nya na di imah sareng atuh datang ngobrol lah nu diobrolkeun teh jauh jeung nu diimpikeun ku kaula aya amanat-amanat titah ngahaolan Syekh Maulana Hasanuddin saprovinsi Banten kula nu kudu ngayakeunana atuh teu sanggup di ditu loba tu bagus nu bak kiai-kiai ayeuna ku kula diusulkeun tu bagus anu nu ngageugeuh Habib Lutfi teu ngajawab
aya kiai anu mulai Pandeglang Serang teu ngajawab Habib Lutfi akhirna ngobrol ka mana deui terakhir ngobrolkeun eta di kudu ngayakeun haul Sultan Banten sanggeus terus ulah ge 3 kali ngomong seolah-olah perintah teu dijawab nu ka 3 mah besi bendu ka hiji kadua mah tetep dijawab embung lain embung teu cinta tetapi atuh banyak Banten di ditu urang nu ngayakeunana di dieu sanajan haulna di Banten tetapi kan eta melalui proses teu meunang huhuluan ngaluluhuran nu ngageugeuh di ditu tetep teu kabelah dieuna horeng ai haulna mah tetep dititah inti nama panjang. Disimpulkan nyin majelis teh ya ieu perjalanan nyin majelis jadi lain sambarangan seperti gitulah prosesna sabada haul sabada ngayakeun rajaban apa muludan di Gunung Karang eta teh terus nyambung ka Habib Lutfi datang Syekh Maulana Hasanuddin ka Habib Lutfi ngobrol lah jeung Habib Lutfi eta akhirna nyana ka Cilongok datang ke Cilongok jam 10 kula datang tas ngariung 10:30 nah jadi kedatangan Syekh Maulana Hasanuddin nyaritakeun kapanggih di Mekah jeung kula ya Allah berarti bener eta lain si Hasanuddin jabe beja ka Habib Lutfi masyaallah akhirna dikencengan tenang je kula duit mah tadi teh apana teu loba di bank kula mah tenang jasa hirup wari hiji atuh ja anak geus di ngaranna kabeh geus eueun teu di ngaranan kabeh alhamdulillah duit aja ambalayah di bank pokona geus moal beak we hutang we ambalayah pikiran teu nanti dia ngapanggih deui abah deui ka dieu diuk bae di dinya neulean deui majelis neulean deui kula ngobrol neulean deui beureun isyarah terakhir nyaritakeun tihangna geus dirobah ta encan ceknya tihang majelis terakhir ngimpi eta ya akhirnya dikencengan berbagai pemikiran geus deuk dicor liwatkeun ka jalan kemudian aya alamat teu bagus deui batu bentukna kieu alamatna teu bagus deui ternyata kuari gambarna kudu percis Masjid Banten kos kitulah berawal perjalanan deuk ngabangun majelis ukar-ukur sambil digambar sing hade jekula kudu percis Masjid Banten lantaran titahna kos kitu akhirnya digambar pernah ngadatangkeun tukang gambar di PNS ternyata meureun teu izin Allah eta teu bisa dihubungi lain embungeun geus teu bisa dihubungi tertanda teu aya izin jangan deui tukang gambar anu hebat insinyur ternyata begitu datang ka dieu encana naon geus nyaritakeun pembiayaan teu nyambung aya deui tukang gambar ecek-ecek ieu geus teu bauhan cacing teu bauhan gambar ternyata nyambung aya jadi profesor ecek-ecek tetapi punya kemampuan luar biasa nah kemampuan dalam arti pemikiran Banten nah horenganan lain masalah jitu jeung teu jituna horenganan ieu memiliki Banten atawa teu nu dipilih teh hatina tetep hati Banten kos gitulah dengan biaya insyaallah 12 miliar sampai 13 miliar nugis aya duit terkumpul 15 miliar leuwih duit malaya di batur anu kos gitu mah tuh siapa ginjal
ngadenge loba duit minjem tolol lain dek nambahan anak buah waduh brengsek